Tunggu segitu geus nangan yuk. Pagawean temenang menang. Oh. Lain kitu konsepna ari maneh maksudna kerja. Enak hirup jadi urang mah euy. Hayang jajan dipangbelikeun, hayang dahar dipangnyodokeun, hayang nanaon ge aya sagala aya geus disiapkeun. Mantap ieu mah. Beuh. Tanaman deek haradeuk ieu euy. Marontok. Duh, wayah kieu can aya nu ngoling ieu teh beuteung geus kekurubukan geus si maka mana si Mami teh mana atuh? Bawa tulugan beas nya. Aing mah kumaha ieu teh? Ieu mah euy. Kudu buru-buru menang pagawean. Anu gajina rada gede. Itu minang ditinggalkeun kerja sampingan euy sorena. Tapi haradeuk ieu nya. Naon eta nya euy? Nu ribut sugan. Sarieun gitu Si Boneng di taman itu di mana nya? Di itu teh. Tadi si Boneng aya. Untung anu di dieu. Ada euy. Tunggu kita tadi dia. Gitu. Naon maneh? Biasa nyantai. Ade nyantai bae maneh. Ai jelema begar mah bae. Bonus pertama nyantai. Healing lah. Ai geus di mana? Tunggu segitu geus nangan yuk. Pagawean temenang menang. Ai mah hese. Heueuh atuh. Mending cara urang atuh nyantai. Mantap. Anu mah nyantai pan urang mah ada seseorang yang harus diperjuangkan coy. Perlu duit. Sangat ka mana atunya gawe naon ya. Nyata lah. Sek anu mah. Iya we atuh non ternak buyur. Lamun buyurna jadi Bangkok mereka kumaha? Hah, tinggal di sana. Oh, Onur. Aji, HP-na HD. Wes, Mami memanggil. Angkat. Halo? Oh, kejunya sudah matang. Baiklah, aku akan pulang. Geus memanggil aja no, sanggup geus masak. Dahar liat. Pulang lah tuh nya. Beunah euy dahar heg. Sing gede ngahuap. Nanya, sabar ya nya. Gak sabar. Kenah jadi sembunyi mah euy. Hayang dahar. Tinggal jajan. Ngamen tah kolotna. Tapi da euy. Balik kitu-kitu teuing nih. Kalau nyata berenang. Wah, hadinya. Urang mah da kudu usaha euy. Udah gini di sebenarnya anu ditagawe. Beunah euy hirup boga gawe sampingan mah duh
kahayang kacumponan. Nabung bisa wah regreg bukan hirup teh kieu mah euy tuh. Enak Tapi urang umum senang sasaranganan mah kudu neangan balad ieu mah balad sukses sahanya sebelu kadia naonan mana Maneh naon mah ngomong sorangan kos nu olegun. lain ngomong sorangan urang teh keur atoh nen keur geunah hirup teh keur boga sampingan urang teh gawe sampingan geunah Naon jan gawe sampingan teh? pokokna mah geunaheun teh gaji double Maksudnya penghasilannya jadi double. penghasilan teh jadi double geunaheun teh mana bisa rek miluan mana Hayang atuh urang. Duluan iraha. iraha bisana tuh ente Isukan ge bisa. isukan langsung lah tah nges ari isukan bisa mah isukan maneh ka imah urang arek mah Siap. Jam sabaraha? tah jam 8-an lah pokokna mah Jam 8 subuh. Subuh. isuk isuk bisa arek Heeh, urang isukan nyamper ke maneh. siap lah Pokokna mah maneh disampur ku urang isukan. pokokna nyamper ka imah urang lah Pokokna mah hore kerja sampingan lah. nya Nya. nya Naon bieu? naon sih Ting jeung lah balik lah Pokokna mah isukan kurang. gue kada poho Itu kuning tuh jelema teh. Tang kayak mana eueuh. Koret ning. Jon. rek mana nen Ka Mekah. Apa ngahaja? Nyamperkeun ka maneh. adiuk atuh lah nangtung lieur Tadi teh ka imah, maneh mah disampur teh geus eueuh, oko ngajakan gawe teh ya. Maneh mah Hepan urang ti subuh bijilna jadi eueuh di imah saingan tuh biji atuh subuh. Apaan? Disampur ka imah teh eueuh. pan saacan ini kerja sampingan teh ka dieu heula ke kebun urang heula ari maneh beureup gawe nah eta kikituan Maneh mah tuh. Di urang geus lengkap. Ieu teh samping lain anu nu kieu teh samping. bonen jadi maksud maneh mah kerja sampingan teh kerja bari mamake samping gitu Heeh. lain itu konsepna ari maneh maksudna kerja sampingan teh ye kerja sampingan teh kerja buk tambahan barudak ngomong jeung maneh mah bonen aing mending balik Sen, Itu kuning tuh jelema teh. Tang kayak mana eueuh. Koret ning. action. bonen jadi maksud maneh mah kerja sampingan Sen. Duh, banyak ya can aya nu ngoling gitu betul geus ke permukaan geus mata mana si mami teh mana?